seni Sunda sawer asli seni Sunda pikeun sulu gambaran siapa diri hirupa daka jong-jongan mawa diri siapa iti sakinta make pikiran mah iya pengen kita acan mama kayak pami atos nome kita acan nome kidung sabar kayak antosan 1000 kicing pepeling jalan pituduh nuduhkeun diri sing eueuh hahalang lugai di singlan mun hayang selamat diri di dunia urang barang pepejeh mah sing repeh napi taname kidung rahayu ayeuna neme sawer panganten neme bade sawer panganten langkung ti payun panganten istri anu di bulan pangkayuna saya kupingkeun parang secara kami kapara tamu sadaya amit pada nyelangnya wer nyumponangan kapiya saan ngesian tanari ada cucu galur ikarun kebiasaan bangalan diracik tangding pepelik direk babaran besar ngedalkan ketinung hati gawarana rasa yang dujeng bapak mati nemu rahayu sangkan menang kamuliaan pinang repejeng kurang keproblema layut keget nikah sono sing tibrak sugama asa ninya silih pikanya asli asu sili alasi piurung barang dirampi kapamaget ka istrina sing jadi istri soleh jumponan tata wanita miara rezeki yang kuasa lingku saling heran ibarat jadi kamu syarat kudu bisa mengatur betul kudu diatur ulah yang menawai waksakan masing balaka panutan kudu diri tak ulahmu rungkul ngaparu taneme neme panganten istri anu diulang pantun panganten pamuget anu diulang kita acan kasakedah sabar pameget nu tigin janji nyopona lagu ning pria sajati jadi caroge nyiaran apakah nu wajib karena apa rumah tangga ujang nyai terempangan loba kapaur ikhlaskan tameng dada ikhlaskan tameng dada ngalacur sekarang hati dipilampah kagarwa jebika sono pacuan
Mendarma ya lepas jam sing rinting rapi ngamburu ridopikeun pamuntangan ridopikeun pamuntangan galipna mulaki abi kagepan tuhna istri mun istri tuhna hate layut jadina mu'ara tu kasih kajian Assalamualaikum abiu Rianti anu biasa Rianti anu biasa Nu jadi petani asik Karena agama ilmu Saban kitsi pulang Bahwa Saban pulang manusia kudu ibadah jangan Allah jauh sangkan kadi kasih maha walunya dunia akhirah Yawe kurang tutupan muga akibatna sakitu titipan sepuh bagi pejang tua mandara jadi bukti kesanempuh lagi kesanempuh Ayeuna awurkeun kanulahunan panganten singkengingnya mangga neng panganten apa panganten nah ini harus kena ya sama penganten kanulahunanana sip alhamdulillah urang hidup wargi-wargi hidup ngabahanan mana rasana Rizki kan sering lah ya leueut dua siki sana leueut dua siki ame jadi tenaga pengawas wibawa kawasan